Bapak Ibu anu kusim kering dan hormat rupina sabadana prosesi acara akad pernikahan. Orang nyakseni lumangsungna acara prosesi upacara adat di Sanggar Panghegar Gunung Koneng Kota Tasikmalaya. Wilujeng nyakseni. Batur jenuk mangka uruh Papayung Agung mancu saestu ngemban mapayang naratas narajang alas. Penyambutan kedua mempelai di kawitan. Gusti Nu Maha Agung Maha Walas masih ka umatna sakumna bae bana Dawidi bade mapag nu pangantenan mugia teh janten bendu gandrung palias sanesnya sampah Cut lungsur ti kahiangan Brau urang papa kurang sadayana. Alah sing ngurus tunyung apunten sun anu kasuhun uang areng kenek di payun lin ujo briata kabura ieu teh balas bingah we ieu teh rehna injua bismillah rek rumah tangga kadeudeuh wa kareueus wa urang Wanung ka urang Tasik kareueus wa kami kakarak inget kasih amu apun baja ku keke saudara teh hayang nyaksian incuna arena bismillah rek rumah tangga apa barang nyusul ku aki deh
Palang siang sasam ka mana karep moal kitu keur nonton di dieu. Gelis. Aduh, Shanes. Sanes eta mah baba. Anu ya mah parawan kene. Di bala mana? Moal kitu nonton di balik dieu. Pilih di balik dieu nontonna. Halo, lain nu ya genan. Ieu mah gumulang geulis. Nama-nama majikan dewek. Amu. Abah, hello. Tak geuning. Ada hari wangayan mah. Nih peot ke maneh teh geus modern, geus make Android. Ari Amu di mana? Amu teh dibelokan depan di gerbang payun. Ari Abah di ayo mana? ka hareup ka dieu. Siap. Gancang. Di kanan Yo. ke mana, Bang? Di Bisa kanan. tak apal? Sok di kenca ka katuhu. Kakak tuhu. Di katuhu ka kenca. Kenca. Jalan lurus. Lurus. Siap. Ayana. Assalamualaikum Abah. Ay gening ini sudah rame gini. Allah itu majikan dewek. Ay. Allah itu. Abah. Ngawaos naon eta. Gening ini teh sudah rame. Allah ayo onos. Allah gening incu Siap, urang Bu. sudah datang. Sudah bertemu. Ayana. Sudah berumah Allah tangga itu. Abah. Aduh. Pak majikan dewek. Beda tampilan anak. Sono aku dewek di panggul saja. Aduh. Abah. Ini teh ada apa? Lain aya naon sidik urang teh boga kabunga. Betul. Incu urang bismillah rek rumah tangga. Urang doakeun ku urang hibur ku urang bagiakeun ku urang. Sok sanajan bade rarencepan ge sok ulang isinkan urang leutik heula kuat. Isin ku urang Bandung hiji. Dua. Tilu. Yo ngagel asik Ayo nak. Aduh mana apa yang mana? Ini. Si beot ku maneh. Lain nu kieu pusat teh. Sakali deui geura hiji. Dua. Tilu. Mas, apa ora iki? Apa kurang ayu? Apa kurang sesi? Tau Mas. Telah ngajong bujur. Anu mana atuh abah yang mana? Syuh walak. Aing mah teh salahan mawa nini nu kieu. Aduh. Ayo abis aya corona. Sok gancang. Yo bari ngawi. Up. Ayo nuhun. Riweuh pisan. Up. Hayang coket, hayang sebelah siamu, hayang coket jeung kamu, ngisinkeun satea. Ulah sakitu, ngisinkeun. Allah itu jeung budak ngora. Ngiring kaul panginten. Hatur nuhun. Tos ngiring kaul. Ayo Amu Allah berkati semua kalbi goyan. Haturan wilujeng sumping, haturan bagaya lenggah, haturan lenggah rajaning ratu pasimi ngajatuk rami panganten istri pamegat ngajatuk rami. Baheula mah nelengan ningkung ayeuna jalung jungjangkung aturan lenggah aturan wilujeng sumping aturan bagaya lenggah bagaya lenggah baheula mah nelengan ningkung ayeuna jalung jungjangkung haturan wilujeng lenggah kasadayana. Tarian persembahan dari Sanggar Panghegar Gunung Koneng Kota Tasikmalaya, Wilujeng Nyakseni.
Pangkihu mahato balakum minan nisa masna wasulasa waruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah sauyun pektikah ku anjeun awewe sejen anu dipikabogoh ku anjeun 2 3 nepi ka 4 kitu ogenan lamun sanggup jeung adilna tapi lamun teu sanggup jeung adilna kalian jadi barabe cukup hiji kalian sing gumati. Bapak Ibu yang saya hormati, berikan tepuk tangan yang sangat gemuruh untuk Sanggar Panghega. Keprok no ramai. Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Dayang Sanggar Panghegar yang telah mempersembahkan tarian khusus untuk kedua mempelai. Disilakan untuk Dayang Sanggar Panghegar untuk berfoto bersama pengantin hari ini yang sangat luar biasa. Diapit bersama kedua orang tua tercinta, Pagar Ayu, Pagar Bagus, dan nanti ada kurbatan juga. Boleh sementara itunya bisa dibuka dulu untuk diabadikan. Juga Bapak Ibu hadirin seperti mohon izin kepada keluarga kami dari Sanggar Panghegar, depannya ikut untuk diabadikan, dan ini ada merupakan satu kehormatan bagi kami Sanggar Panghegar yang mana hari ini kami berdebat kehormatan untuk mengisi acara ini. Tentunya kami menjanjikan yang terbaik dan kerjasama dengan Agung Decoration Cosmo Coderation dan Mona Lisa Wedding Organization. Sanggar Panghegar. Sanggar Panghegar adalah salah satu grup yang ada di Kota Tasikmalaya. Ini merupakan terbaik Seperiangan Timur, di mana grup ini adalah merupakan juara ke-1 Seperiangan Timur. Hari ini hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada Dayang Sanggar Panghegar yang telah menyambut kedatangan kedua mempelai dalam tarian spektakuler upacara adat dari Sanggar Panghegar. Dan hari ini berikan kembali tepuk tangan yang sangat gemuruh untuk Sanggar Panghegar. Terima kasih. Iya. Tepuk tangan Panghegar. Hatur nuhun, terima kasih. Bapak Ibu anu kusim kuning dihormat rupina acara anu salajengna sabadana prosesi pemapagan waleng sesa prakanca urang dilajeng karena acara sungkeman.